Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian ka-10. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sakumaha anu geus dijangjikeun Rostati jeung Rustam rek patepung di jero taman alun-alun Bandung, peuting harita kacida lobana nu ngadon arulin ka eta taman anu meh taya lowongna. Katurug-turug ku geus ngala kahalodo tur sore keneh matak resep matak waas. Lampu aneka warna nu masieup di eta taman nambahan endah nyurup kana ngaran Bandung kota kembang. Kembang perkembangan geus lain ciciren tapi hiji kanyataan Bandung geus heureun ku tangtung anu tiap waktu ngaluis di hade-hade awahan ngagedean munggaran ka tebeh kidul nu akhirna bakal matuh deui ka asal nyaeta kabale endah seperti bihara-bihari kasebut Bandung baheula. Muncang labuh kapuhu kebo mulih pakandangan hade tata alus atur baragja sakabeh pangeusina. Rustam jeung Rostati katembong anteng paduduaan diuk dina bangku nu aya di eta taman balawirina jalma lain panghalang keur maranehna ngobrol. Ros, bilih bade nongton mumpung sonten keneh ceuk Rustam neuteup Rostati anu keur ningali ka pelebah air mancur. Sanes waktos we Kang Rus. Tadi henteu wawartos bade lami tembal Rostati imut. Rustam ungguk ngarti kana maksud Rostati. Sae urang jalan-jalan bae atuh supados teu cangkeul. Rostati ngajawab ku ungguk barijung nangtung dituturkeun ku Rustam lempang ngarendeng kakidulkeun kaluar ti taman alun-alun. Dupi Kang Rustam kawit ti Bandung. Leres ti dieu. Mung pun biang pituin ti leles. Ari di Gang Siti Mariah sareng saha? Rostati ngareret ka Rustam lantaran rada lila ngajawab. Sareng sepuh Kang Rustam sadayana sabumi tembak Rustam ragu-ragu tapi pikeun Rostati geus kateguh naon nu matak jadi ragu-ragu. Rustam ngajawab sareng bojo deui. Rostati nanya bari neuteub seukeut. Laras akhirna Rustam terus terang lantaran kasimak ku paneuteub Rostati sakapeung pada ngabetem kabawa ku pikiran anak masing-masing. Teu lila Rustam pok nyarita mugi kagumbiraan urang teu kaganggu ku kanyataan Kang Rustam nembe. Ulah janten emutan. Rostati langkung menghargai kajalmi nu sok terus terang tibatan seueur ekol. Muhun eta anu diharep. Kang Rustam teu yakin urang ayeuna jalan-jalan teh sebagai akhir perjumpaan paling tepat kanggo rendezvous. Ceuk Rostati bari nunjuk taman alun-alun teu tinggaleun imut ngirut nembag dada. Rustam nyeblak hatena geus kapincut ku Rostati kabandang ku randa lenjang urang leles. Nuhun Ros. Kang Rustam kalintang bingahna ngadangu kasauran nembe. Harepan Kang Rustam moal jadi si burung pungguk rindukan bulan. Margi Kang Rustam sanes maksad bade heureuy tamba kasepian asal Rostati kersa di dua bae. Kanggo Rostati mah sanes pamengan di dua asal ulah habis manis sepah dibuang. Tangtos Kang Rustam oge ngartos. Rustam ungguk jiga nu teu wasa nyarita bakat ku bungah leungeun Rostati dirames-rames ku Rustam. Sajeroning lempang manehna teu loba omongan gilar panon anu paamprok jeung paneuteub Rostati ditungtungan ku kagumbiraan tanpa tanding. Ros, dupi Rostati kantos kagungan putra. Teu acan Kang Rustam tembak Rostati mesem. Ros, hoyong kagungan putra. Duka atuh. Rostati ramona ngagarayam kana cangkeng Rustam bari celetot nyiwit. Rustam ngagurubug babakuna ku getek. Hate beuki kumerot hayang gancang laksana ngapimilik nu lenjang gigireunana. Rustam teu asa-asa meulitkeun leungeun katuhuna. Ngaleng Rostati nepi ka palebah bioskop aneka terus nyimpang heula ka warung nasi.
Beres ngeusi beteng Rustam nganterkeun Rostati ka jalan Tamlong make beca teu kumsi nyimpang heula manehna terus balik bari mawa kenangan nu ngagumbirakeun hate. Sadatangna ka imah Rustam teu terus abus gek manehna diuk dina kursi nu aya di teras bari ngalegedai ngabayangkeun lampahna Cikeneh jeung Rostati. Haseup rokok nyerebung kaluar tina irung dituturkeun ku tetep nepi ka ngiles teu tembong. Brai dina ingetanana katenjo beungeut Rostati keur seuri nembongan kacipta rigigna awak gilerna panon matak nyeblak bibir nu semu beureum ipis perbawa capetang tur pertentang dina cumarita bulu panon nu centik matak beureum kadeuleu beuntak karasa. Jung manehna nangtung rek muka Panto pikiranana teu sadar Panto dikunci ti jero terus manehna keketrok menang sababaraha kali tapi teu kadengeun. Rupana bae Wida pamajikan Rustam kasarean. Rustam ngetrokan Panto rada tarik dibareng ku ambak lantaran asa teu digubris kolotrak sora kunci dibuka ti jero. Tos di mana Kang Rustam teh meuni nembe mulih? Alah tatanya teuing anu penting mah salamet balik ka imah tunaikeun tugas sebagai ibu rumah tangga. Lain sore keneh geus ngaringkeb nyaho salaki can balik. Rustam rada nyereng ka pamajikanana pedah lila Panto teu dipangmukakeun. Bade kumaha sore keneh sakitu tos jam 11 wengi. Tembal Wida bari ngareret kana bek karebupet. Nya kudu mah naon we bari nungguan salaki maca-maca buku atawa naon bae nu terpuji keur nembongkeun kasatriaan kanu jadi salaki. Tita tadi ngalelentuk ngadaguan dipangmukakeun Panto. Tuh Wida tingali di hareup sabaraha hiji puntung rokok nu geus diudud ku akang bari nungguan dipangmukakeun Panto. Rustam beuki ambek ku panembal pamajikanana. Tungtungna Wida ngelehan lantaran manehna ngarasa salah sieun salakina katutuluyan ambak. Milih bade tuang ke urang haneutkeun heula supados haraneut. Wida nyarita leuleuy. Teu perlu geus tadi. Atos parantos di mana Kang? Wida kerung heraneun. Teu di mana-mana. Teu hayang we eueuh selera. Rustam hatena reuas ku salah jawab keur mah memang geus dahar tadi di restoran jeung Rostati. Teu ngomong deui Rustam leos bae ka kamar anakna keur sare tibra. Dug bae manehna ngagoler gigireun anakna teu lila geus ngaguher kerek. Wida neundeunan deui dahareun tina meja makan kana lomari sanggeus mariksaan deui kunci-kunci Panto. Terus abus ka kamar kasampak Rustam geus kerek. Lila manehna ngajanteng neuteup nu jadi salakina ngadak-ngadak hatena ngarasa curiga lantaran teu daek dahar. Hadas manehna capek-capek nyadiakeun kari-kari teu ditoel-toel acan hatena kasinggung asa teu kapake gawe. Tapi tetap dedeh kanu jadi salaki samemeh sare celengok bibir Rustam dicium pinuh ku kageget. Belenyeh Wida seuri tangtu bae moal daek dahar danggeus di luaran. Irung Wida ngambe bau angeun gule domba tina bibir salakina. Tapi teu loba carita dug bae manehna ngagoler gigireun Rustam samemeh peureum. Bibirna imut nyengserikeun kalakuan salakina ngabohong katohyan. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta lalakon lalampahan Rostati. Sanggeus muka Panto tukang Rostati leos ka ruang tengah maksudna rek mikeun oleh-oleh keur Yeti tapi eueuh geus sare ceuk pikirna. Leos deui manehna ka tukang rek ngoncikeun Panto dapur urut tadi manehna asup. Rostati ngareret ka pelebah kamar biiroh. Babuna Yeti kasampakeur nyangkere sare. Tidinya manehna terus ka kamarna sanggeus ucul-ucul pakaian diganti ku daster nilon warna hideung ngalangkang kontras jeung kulit nu koneng bersih. Asa panasaran babawaan meunang ngahaja mawa keur Yeti lamun diisukeun pasti bari manehna indit bari mawa bungkusan eusi martabak telor rek ngageuingkeun Yeti ka kamarna. Barang nepi ka pelebah lawang Panto kamar Yeti manehna ngarandeg.
Bakatku panasaran hayang jelas celina ditempelkeun kana liang kunci lantaran ti jero kamar. Yeti kadenge sora reket ranjang jeung napas nu ngaharos-hos ngadak-ngadak suku Rostati nyorocod. Leng manehna ngahulang panyangkana Yeti keur sosonoan jeung salakina Kapten Surya nu kakarek balik di Jakarta. Tapi Rostati weleh panasaran sabab Yeti pernah nyarita salakina sabulan dinas di Jakarta. Rostati dongkonoong tina liang kunci hayang nyidikeun manehna cengkat deui lantaran teu pati jelas. Rostati manggih akal manehna nyokot bangku sok ditunda handapeun roster kaca. Lalaunan terekel manehna nangtung luhur bangku atra katingali ku Rostati nu dipigawe ku Yeti di jero kamar duaan jeung hiji pamuda ganteng. Sakujur awakna anu balu ligir pinuh ku kesang. Rostati narik napas ngarenghap jiga nu eungap tetela Yeti teh keur ngalumbar nafsu jeung nu sejen. Rostati teu tahan nempo adegan mesra. Gancang manehna turun sok deui bangku kana urutna. Bungkusan martabak bumanehna dieurihkeun kana piring sok ditunda dina meja makan sakalian jeung cai teh disadiakeun hancengan Yeti. Pikiran Rostati geus teu puguh rasa leos ka kamar maksudna rek sare tapi teu daek kreup awakna leuleus. Kesang tiis renung ka saawak-awak hareudang bayeung yang asa diganggang tungtungna daster nu dipakena dilaan sok digantungkeun dina kakait kapstok. Dug deui ngagoler karasa teu aya parobahan keneh bae. Jung deui manehna cengkat mukaan pakaian sakurnu napal dina awakna bluk bae manehna nangkuban dina ranjang. Awak anu sampulur pinggul anu ngeusi bitis lir tangkal pare reuneuh oyagu inghakna Rostati. Hatena kagagas ku lalakon ka tukang anu paling berkesan waktu masih keneh ngahiji jeung Budi. Salilana geget karasa kanyaahna Budi ka manehna kaayenakeun timbul kaduhung dina pikirna kaduhung sagede gunung nyangsara maneh ku polah diri nu salah. Blak nangkarak awak nu sampulur tembong atra tiap jeung kali-kuliku awak buligir sabeuleuh geunjeur kasorot ku ngempraina cahya lampu listrik nu nyaangan kamar. Harigu nu nyeungseung dua gunung sakembaran teter ampeg nangtang panarajang. Pipi semu hejo carulang keur meujeuh napi kauruyeun baseuh ku cipanon jiwana sepi rasa longkewang taya pamuntangan. Hate ngajerit nyambat-nyambat kaduhung sagede gunung moal kitu balukarna upama manehna harita teu mangserongkeun kanu jadi salakina tangtu moal nepi ka pipisahan. Kagambar deui waktu-waktu nu geus kaliwat harita Budi salakina keur meujeuhna gede duriat silih pika geget silih belaan salilana silih pika heman dina enggoni ngayuh rumah tangga. Mungguhing sifat manusia keuna ku goda rencana ana terap kanu ipis iman seperti Rostati ayeuna batik handeueul nu sama sakali eueuh gunana. Peuting eta pikeun Rostati karasana asa diganggang hawa panas perbawa kesepian nimbulkeun perasaan aneh samar kahayang. Halabhab ku pangeussi rohani angen-angen kumalayang kacipta beungeut Rustam keur maturan ngobrol bari ngagelehe gigireun manehna. Karawak gabrug guguling nu aya di sisi awakna ditangkep dibawa gulang-guling ka kenca ka katuhu meunang sababaraha lila. Awakna ngageter jiga nu muriang akhirna lungse daya tangan pangawasa. Tapi maksakeun maneh cengkat ngarawel anduk dipake nutupan awakna leos kaluar kamar rek mandi. Blus ka kamar mandi sanggeus aya di jero kamar mandi Rostati setengah ngajerit awahing kuruwas lantaran teu nyangka aya Yeti di jero keur mandi. Panyana teh jurig nu ngageugeuh cai. Rostati ngagerendeng panonna neuteup Yeti bari seuri maur. Ari Rostati puguh Yeti reuwas asa kagebah keur anteng bari nyipta Kang Surya. Asa lapar puguh Ros tembal Yeti teh era-era awak sabeuleuh geunjeur katempo ku Rostati teh manehna jongjon kokosok awak ku sabun kamai. Kabeneran tadi Ros meuli martabak endog ti alun-alun peker Yeti da Ros mah enggeus. His lain lapar kudahareun atuh Ros ceuk Yeti bari seuri ngacungkeun curugna. Oh, situ uyahan. Nah, candahar ti sapra Kang Surya di Jakarta. Pernah sasara pungkul.
Nah henteu dahar sakalian atuh Yet. Malum we buah ngora ukur gahar tembal Yati bari nyuk cai ku gayung plastik dibanjurkeun kana awakna. Lumayan we atuhnya keur tamba Rostati teh asa-asa nyampaikeun anduk nu dipake samping panutup awakna dina kakait. Teu lila duanana kalaluar ti kamar mandi sanggeus beres disalin ku pakaian tidur. Rostati nyamperkeun Yeti nu keur diuk dina kursi di kamar tengah. Bari nanggeui bungkusan martabak endog sok ditunda dina meja hareupeun Yeti. Jarong John dua sobat ngarobrol nepi ka peuting masing-masing nyaritakeun pengalaman ka tukang geus teu disumputkeun. Sagala rusiah kahirupan pribadina silih tembrakeun. Rostati hiji-hijina tempat mihapekeun sagala kareteg hate. Malah geus ragerag ucap Yeti ngaku dulur ka Rostati manehna mere kaleluasan ke Rostati asal salilana daek maturan saimah sangkan pakumaha jeung pibatureun nalika salakina dinas kaluar kota. Saperti nu kaalaman ku Yeti sataun ka tukang teu kaliwat dicaritakeun ka Rostati. Harita Surya salakina menang tugas kudu indit kaluar kota kira-kira jam 1 peuting. Sora mobil dinas ngagerung asup ka pakarangan imah reg eureun. Kesit Yeti mapagkeun anu kakarek datang sanajan bari jeung lulungu bakat kutunduh panonna karasa kesed. Lempang setengah ngimpi bus ka kamar dug deui sare. Teu sabaraha lila awakna nu keur nyangigir dibalikeun nepi ka nangkarak ceuk pikirna tangtu Surya salakina boga kahayang. Bari panon mah tetep perem lantaran tunduh sagala nu napal dina awakna karasa aya nu ngalaanan. Hate sadrah itung-itung kumawula bari sare atuh digulang gaper dikitu kieu diladenan ku manehna. Bari peureum lantaran moal saha deui iwati salakina boga lampah kitu teh. Kakara isuk-isuk manehna nyaho yen peuting nu datang maturan sare teh lain salakina. Tug nepi ka ayeuna manehna teu nyaho saha nu geus wani ngagadabah dirina. Rostati sering ngadenge caritaan Yeti hiji pangalaman lucu nu geus karandapan ku sobatna. Beri pok manehna nanya panasaran. Kira-kirana saha nu deket ka Kang Surya? Kaitung sobat dalitna. Yeti ngahuleng nginget-nginget tarangna meni kerung. Ah piraku ari si Subroto nya oge nyobat jeung Kang Surya. Sakitu santri turu sopan deui. Salian ti eta sugan aya si Kirman tapi supir Kang Surya piraku kumawani. Supir Kang Surya saingat Rosmah pan Kang Surya sok nyetiran sorangan. Geus lila manehna eureun tembal Yeti. Eureunna sanggeus kajadian nya ah heueuh meureun si Kirman nya be teu kaingat terus nya moal salah si eta kurang ajar. Ah keun bae da geus pantes rada beda dudupakna teh ngeunaan ceuk Yeti bari nyengir. Nah atuh kapake mah gawena make diidinan kaluar. Teu nyaho da Kang Surya tadi nu ngidinan. Oh tadi teh basa Ros balik ti kajauhan katingali aya pamuda kaluar ti lawang panto tukang asa karek panggih sahanya. Rostati nyelok hayang nyaho hubungan pemuda tadi jeung Yeti api-api teu nyaho naon nu tos dipigawe ku Yeti di kamarna. Hade Rostati nyaho Yeti percaya hal ieu moal diuwara kaluar lantaran sabenerna ieu teh rusiah Yeti jeung Kang Surya anu geus disatujuan. Tembal Yeti bari mencrong panon Rostati siga nu neuleuman eusi hate sobatna beunang dipercaya atawa henteuna. Asa teu ngalarti Rosmah kumaha maksud Yeti teh. Teu dijelaskeun tangtu moal ngarti tapi Ros sanggup ukur nyaho keur sosoranganeun. Yeti masih cangcaya tembal Rostati. Ku Yeti dijelaskeun supaya Rostati nyaho kahirupan rumah tangga di dieu jeung Kang Surya ari sabenerna mah teu ikhlas. Yeti hayang rumah tangga cara nulian ayem tentrem cek paribasa kajian hirup sederhana asal bahagia. Rostati tangtu nyaho Yeti ayeuna teu kurang ku harta, hayang mobil, hayang televisi, pendek nama tinggal meuli tapi eueuh gunana
kasalaki yeti kacidanya ahna nya kitu deui Kang Surya sabalikna dedeuh ngan hiji cita-cita nu teu laksana teh nyaeta turunan anak Ros geus mang taun-taun can aya tanda-tanda rek boga anak yeti teh rek mariksakeun maneh ka dokter sieun bener-bener yeti nu hapa tangtu kana Kang Surya moal tentrem hatena anu akhirna bakal baruntak rumah tangga tapi anu dipikasieun teh teu burung datang Kang Surya jadi rucah sabolong bentor malah nepi ka kaprogo ku yeti pisan Kang Surya keur ngumbar birahi jeung si Rasih babu di dieu samemeh diiroh tah matak ulah we ngingu babu ngora tur geulis teh Ros bisi kalindi kieu balukarna ti samet harita yeti jeung Kang Surya sanajan katalian ku surat kawin saimah saranjang sakumaha laki rabi umumna tapi dijanjikeun kabebasan boh yeti atawa Kang Surya pikeun neangan kasenangan masing-masing keur kabutuhan rohani nepi ka soal seks mun ku barudak ayeuna mah nu disebut prisek teh meureun tah kitu Ros dongengna teh jadi lamun Rostati manggih janggal dina lingkungan rumah tangga yeti ulah jadi heran moal aya nu ngaharu biru da puguh geus ikrar antara yeti jeung Kang Surya. Rostati tadi manggihan jajaka memang tos ti dieu acara tetep saminggu sakali manehna datang cacap nyarita yeti merelek heui da puguh geus peuting dua sobat carengkat leos ka kamarna masing-masing rek sarare harita badak magrib katembongna masih keneh berang layung ngagebra nyoroti tebeh kulon tetenjoan ngadak-ngadak jadi kararoneng usum katiga geus sabulan sagala garing pasawahan nyarengka rengat tatangkalan dauna murudul marurag tinggal dahanting aracung nunggu mangsa nurek tumiba teu beda ti tatangkalan hate budi anu kosong tayadang yang nu tembong paroman alum loba ngalamun batan peta gawe nuturkeun kasedih ati sedih ditinggal kakasih nu keur gede duriat perih ati kulampah nu dipiasih ngajadi hiji antara kasedih jeung kaperih nyesek dina dada manehna teu wasa nandangan rucahna ati sanajan ayana di diri lalaki aya kalana miuni bikang epes meer cerik ngabangingik di jero hate awak orot gawe teu purun sumanget nu baheula ngagedur panggetolna ayeuna sama sakali pareum lir cempor beakeun minyak gawena hulang jentul ngahurun balung ngalang layung taya sumangat buromlah indung budi nyamperkeun ka teras gek diuk gigireun anakna nu keur anteng ngalamun bi acih mangmawakeun 2 gelas kopi susu jeung sapiring roti bumbu ditunda dina meja hareupeun dununganana budi anak ibu cing ibu hayang nyaho naon anu jadi lamunan berang peting teh lantaran ibu wajib nyaho kasusahan anak sugan ibu masih keneh bisa merebong bolongan keur budi katingalina ku ibu budi loba hulang jentul tangtu ibu teu bisa ngantep lantaran saha deui nu rek mirosea ka diri budi ayeuna ari lain nu deukeut jeung budi teu gancang ngajawab paneteupna jauh kosong ragamang leungeunna nyokot gelas kopi susu hareupeun sakali uyup beak kabeh mohon leres moal aya nu mirosea salian ti ibu nyalira kaasih sepuh ku abdi karaos dina perkawis ieu ibu langkung wijaksana naon nu janten panyawat ka diri abdi papisah salah sawios anu nyedihkeun hate luar ti goreng atanapi alusna kalakuan tangtos mawa pangaruh kana kahirupan waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.